Naon cenah hikmah teh? Nah, ieu urang carioskeun. Saur sapani ulama nyebatkeun ari hikmah teh umurul batinah. Anu disebutna hikmah teh nyaeta umurul batinah, urusan lebat, urusan eusi. Eta urang. Lain urusan luar, tapi umurul batinah. Bakal karaos nikmatna. Lamun aya eusian. Punten cai ieu dicontohkeun ku abdi sering dicontoh. Ieu cai teh bakal karaos nikmatna. Cai naon ya teh? Cinta. Karaos nikmatna sabab naon? Aya caian. Lamun ieu teh aya caian, karaos mah moal. Sapa panjang ieu abdi rek ngaos ieu eueuh caian haben we kieu. Habeuna mah karasan ieu mah. Karaosna teh ieu teh aya caian diraos geuning. Nah, cai teh geuningan teh. Nah, ibadah kayak gitu. Bakal karasan nikmatna teh ibadah teh lamun aya eusian. Upami ibadah eueuh eusian mah teu karasan nikmatna. Mata ayana eusina